Oh, sae. Iya nusak nyokotan kadu aing teh. Dunungan aing. Ku aing diurus kitu kieu padoe ngala. Budak mana maneh? Hah? Budak mana maneh? Abi tika Sampai deh. Beres oge aing geus ngore di belah ditu. Kuat mesin. Oh, sae. Iya nusak nyokotan kadu aing teh. Dunungan aing. Ku aing diurus kitu kieu padoe ngala. Budak mana maneh? Hah? Budak mana maneh? Abi tika wali, Pak. Tika Wali. Mohon. Tika Wali jor-joran jauhanan ka Cimaragas. Nyokot kadu maneh ti dia. Meni baradag pisan kaduna nya. Ulah sok loba alesan. Ieu meunang ngalih ti mana ya? Iya dia tengah gantung. Nah, bet dibawa. Kan murag meureun. Ek di kamanakeun ieu? Nya bade disimpen deui tadi nama ngan kaburu si A. Boga indung bapak keneh teh? Hah? Gaduh. Indung mana aya keneh? Aya di bumi. Bapak mana di mana enak? Bapak Abi mah tas di luhur. Hah? Tas di luhur. Terus di luhur? Mohon. Terus di luhur bapakna? Mohon. Bapak Abi tas di luhur. Sing sabar jang. Sing sabar, sing soleh. Keun we nuntos mantos. Mohon pan, ieu ge Abi. Jauh-jauh ti ka Wali ka Cimaragas. Aya kadu jang. Mohon, Pak. Teh meni lega pisannya. Lega anu pajabun ieu teh di Cimaragas. Cimaragasnya. Jadi bapak teh terus di luhur ayeuna. Tas di luhur, Pak. Jang, sok we bisi rek hoyong kadu mah. Nyandakan we bisi aya nu ngagantung we cendakan we. Wios gitu? Wios. Benar. Bener sok cendakan we. Ada Hampurannya jang. seueur pisan nu ngagantung lagi. Wios sok teu naon. Hampurannya jang. Mohon. Sugan teh bapak teh. Aya keneh terus di luhur bapak teh nya. Tas di luhur. Nya sok tuluykeun we nya. Jadi Abang ek we heula. anu iya kumaha? Candak we ka bumi. Alak Teu naon bisa aya nu ngagantung deui mah candakan deui we. aslina. Aslina sok. Mohon siapa tuh? Hampurannya jang. Mohon. Siap, A. Nya sok. Mohon. Di tadi alaan cenah, Pak, nu ngagantung mah. Nah ujug-ujug bagernya. Kumaha teu sal ala? Babat pada di titah ieu. Tuang mawakol baksal. Karunya budak ya Allah, ting jauh-jauh ti ka Wali ka dia jangan kadu. Budak mah bapana geus di luhur itu. Ya Allah, hampura Gusti ya Allah. Kenalah karunya. Kadu teh aya nu murah geus tuh euy. Geus paradag kadu teh. Aya nu asap ketepluk we lagrag. Ieu mah anjing surga. Ya Allah. Mudah-mudahan mah aya nu lagrag ieu kadu. Ek di dahar ku aing di dieu. Oge nu asak. Aing heseng ngalana kurageun we. Dengan hidupku yang penuh liku-liku anjing goblok anjing kadu mungkin ini yang dinamakan musibah membawa berkah. Memang kebun durian Haji Abun ngegak pisan.
kadu nage edan iya nu disebut kadu durian bawor. Nya lalu butuh sih kadunanya. Oh, buat atuh. Jadi Mantap. kebon duren anu Haji Abun teh nya anu luasna 1.700 hektar, kurang lebih 7.000 tangkal nya. Dijual ke umum di dieu dijieun wisata. Oh, jadi di dieu genan aya menyediakan tempat wisata aya. Aya Luar gitu, biasa. aya villa gitu kan, aya jeep, bisi ek off-road. Oh, jeep genan aya off-road aya. Bisa, jadi mapai kebon duren teh make jeep. Oh, penginapan gini berarti aya. Aya. Oh, berarti lamun misalkan namun anu tararebi genan, sumping ka dieu aya disediakeun penginapan Aya Oh, gitu. luar Jadi biasa. mun capek keliling kan kurang lebih 7.000 tangkal gitu teh. Kadu teh berbagai macam kadu di dieu aya pokona mah gitu di Haji Abun mah komplit lah. berbagai macam-macam kadu ge seur di dieu. Seueur pokona mah. Cimaragas bisa nanyakeun di Cimaragas itu nya. Di Cimaragas. Cimaragas Oh. gitu. Heeh. Ajakeun ngajelaskeun teh kumaha kata. Wah kieu Ah, tuh. Oh, arageung kaduna nya. Iya salah sahiji jenisna ieu. Iya ayeuna keur musim ayeuna ieu. Bisa didieukeun. Ngalengok gitu. Sahulu bisa be atau sorangan saking enaknya ya Kernaon sia di dieu? Hah? Padahal kadu deui. Geus dibeli acan ieu. ini mamang durian labuh. Durian labuh naon? Tadi abi ningal iya durian juga aya di handap berarti ieu teh nu namina durian jatuhan. Terus lamun misalkan durian jatuh gratis gitu. Nama nage gratis atau bebas bulung. Gratis di mana? Hulu. Sanajan ieu kaduna geus dihandap, anggar kudu dibeli. Da ieu mah perkebunanana. Ieu mah khusus tempat penjualan kadu. Lieur aing si Mang mah. Mang, ngaran-ngaranna anu ragrag mah eta nya jelas gratis. Mang, pernah teu ke alaman Mulung Limus? Osok? Kudu boga nasuk di penta tara. Tara. Ya eta. Atuh da beda deui ieu mah kadu. Bari jeung ieu mah aya nu bogana ieu mah perkebunanana ieu mah. Lieur ih beleguk aing. Ai kadu naon buah lain. Heuh buah sarua. Ai Limus kasih buah. Buah. Sami wae, Mang. Lieur. Masami. Nya beda tuh. Mang, ai mang sakola teu? Sakola. Nah, atuh sarua buah teu bisa ngabedakeun. Mikir atuh Mang, mikir. Ajar beleguk kan ieu mah. Da beleguk kumaha? Heuh pani mah aya nu bogana tuh, nu bogana aya di ditu. Tapi pada mah jatuhan ragrag. Heuh da sarua wae masing jatuhan genan. Saur abi ge, Mang pernah mulung Limus. Pernah. Kudu boga nasuk di penta tara muku Mang dipulung. Tara. Nya, kitu ieu ge. Sami wae atuh. Atuh lah disarwakeun jeung Limus. Riweuh si Mang mah. Mang. Abi angkat heula. Lieur. Sian nu liar. Yakin gitu